Nuhun nya nih. Oh nya. Urang balik heula. Sok. Diperhatikan selalu aya babaturan maneh ka dieu. Babaturan biasa kumpul mak. Kadang masak bareng, kadang dahar bareng. Duit balanja dipakai makan-makan terus. Nya ngaran lagi berbagi mak. Berbagi menang, tapi ulah nggak poe engke beak duit sorangan. Bagi-bagi dahareun deui. Nya mak kabeneran abi masakna loba. Lamun masakna loba disimpen, lain dibagi-bagi. Lamun disimpen kalobaan malah basi mak. Maneh ditempo ku emak terlalu royal ka batur. Nis, itu tempo anak maneh mawa babaturan ka imah maneh, komo deui itu bari jeung makan-makan. Maranehna kan cuman anak-anak mak. Barina oge eta gorengan biasa. Emang eta cuman gorengan biasa, tapi tetep kan keluar duit. Rezeki mah mau berkurang karena berbagi. Eta teori ti mana? Nyatina pengalaman mak. Pengalaman naon? Waktu anak gering tetangga nu ngabantu. Waktu salaki sepi pigaweun, babaturan nu mere pigaweun. Kahadean mah muter mak. Tetep we kudu hemat. Abi hemat mak, tapi abi tepelit. Pokona itu anak-anak maneh ulah sering teuing jajan. Nya mak, aya anu cicing di imah ieu abi atawa emak. Maneh nyindir nih. Abi percaya mak, dahareun anu ku abi dibagi-bagi, meureun leutik bagina. Tapi bisa jadi eta rezeki batur lewat abi. Jeung suatu saat engke rezeki abi datang lewat batur oge. Nyanggeus, asal ulah ngahutang keur neraktir batur. Tenang mak, abi cuma berbagi makanan, lain berbagi cicilan. Nice. Mawa naon deui eta? Paket we, ayo. Sedil mak mah nur kaminantu mak teh. Jajan we, ayo. Paket we, ayo. Jadi pamajikan teh, ini teu bisa hemat pisan. Aya naon mak? Tos di mana maneh nih? Iya mak, abi geus meuli baso. Nih, anak mak teh digawe teh duitna, lain keur dibeak-beak. Ari jadi pamajikan kudu hemat. Ulah sok boros-boros. Ayeuna meuli baso, tadi datang paket. Sakedeung deui maneh dek jajan naon deui? Dek balanja naon deui? Tadi teh abi teh meuli tiung mak, sabab ieu tunggu sarwe. Jadi we abi meuli online, da murah. Da anak emak oge ngijinan mak. Ulah ka anak emak ngomongna, kuduna maneh teh ngomongna ka emak. Ameh emak ngajarkeun maneh kumaha carana jadi pamajikan nu hemat. Hampurannya mak, abi sebagai tetangga lainna edek ikut campur. Tapi lamun ku abi ditempo perilaku emak kasih nis, sebagai kaminantu emak geus kaliwat batas. Maksud maneh? Naon nur maneh make jeung ngomong kitu? Mak nyaho lamun anak emak geus kawin, berarti eta geus mampu nyukupan segala keperluan. Perkara meuli tiung jeung baso mah kumaha dipermasalahkeun. Tapi eta teh mak tandana teu mampu. Lamun nyaho geus teu mampu, kenaon dikawinkeun jeung anak batur. Alus oge dipepende we di kamar ku emak. Ayeuna abi dek nanyakeun ka emak, tujuan emak ngawinkeun anak emak jeung anak batur teh naon? Cenah jadi pembantu. Kudu mikir make logika, lamun nitah pembantu oge kudu digaji. Jadi mitoha ulah jolim, da si enis teh anak batur. Digedekeun, dimulyakeun ku indung bapakna. Dikawinkeun jeung anak urang, ku urang sejahterakeun hirupna. Lain disangsarakeun. Terus mak ngomong, dek kumaha beungharna, sedengkeun pagaweana jajan wae. Ingat, rezeki salaki teh tergantung kumaha salaki memperlakukeun pamajikanna. Salaki royal ka pamajikan, ya rezeki lancar.
Sabalik nama lamun salaki pelit ka pamajikan seset rezekina. Matakna nih ku urang dibere nyaho otak mitoha maneh mah duit terus. Lamun geus nyaho kitu heg digawe, teu bisa gawe dagang. Semoga modal keur dagang, dagangkeun barang batur. Karena sejatina urang karek nyaho. Urang katepo berharga di keluarga salaki. Lamun urang berpenghasilan. Aya teu netizen mitoha nu cigah kitu.